Mobil panas. Oh, badai palidinya mangga. Ya, mangga wilujeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, 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 syukurillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waqdatan lisani yafqahu qouli. Pangersa nu dipi ajri nu dipi hormat anu dipi kadeuh Bapak Wagub Pau namina sami punten hatur nuhun pangersa ketua DPRD pimpinan Forkopimda hadir nyalira Bapak Kajari urang sadaya tadi ningali Bapak Ketua PN, para kepala OPD khususan Bapak Kepala Dinas Pendidikan si Banten, Tasik, Galunggung. Wah, luar biasa hari ini berkah. Jumat berkah. Kasumpingan para tatamu hatur nuhun karulemna di bumi-bumi masyarakat panginten. Alhamdulillah. Sagala rupi oge urang atas seizin Allah Subhanahu wa taala tiasa tempel di dieu dana kayaan sehat walafiat dina raraga hajat bumi Pulau Majet ngabumi anu kaopat. Oh, anu kaopat luar biasa. Anu kaopat eta ningali tumpeng. Luar biasa. Mudah-mudahan sararehat sadayana aya dina kawilujengan kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Naon anu dilaksanakeun ku urang insyaallah sing janten ibadah ka urang sadayana. Sing janten amal saleh urang sadayana. Salam sinareng hormat. Abdi teu kinten bingana hatur nuhun ka panitia numpingkeun tatamu-tatamu ti tebihna ti suklakna ti siklukna ka Kota Banjar. Abdi teh penduduk dusun Siluman. Leres pisan. Mun dusun Siluman RT 24 janten Ratu Siluman. Kami mah raja Ratu Siluman. Tapi betah kacida terang kapungkurna kumaha di kaayaan ya. Kaayaan di Purwaharja Rawa Onom. Abdi kapengker pangkeun pirang langkung tos 40 tahun di Purwaharja. Terang kumaha ieu teh janten danau caina tapi kumaha ayeuna tos aya irigasi alhamdulillah walaupun sanajan nembe sakali tiasa panena upami hujannya upami ieu padahal nembe teh aya ketua kepala kantor BBWS. Abi hilap terus atos didugikeun ka anjeunna supados tiasa 2 kali panen kumaha ieu nana. Ngawilujengkeun hatur nuhun wilujeng sumping rurumpaheun ka Kota Banjar. Mudah-mudahan tiasa kesan aya susubuh nama panginten sanes kantena kamari abdi atos bisa nyoroknya. Atos nyorok aya tumpeng munda pisan. Salah sawios hiji ciri bangsa itu maju upami menghormati budayanya sendiri. Budaya nyalira. Satuju? Tepuk tangan. Jantan insyaallah ulah ieu tadi kaopat mudah-mudahan tiasa tiap tahun ngalestarikeun budaya nu aya di urang. Abdi teh perbangsa Singa perbangsa aya koplak aya seueur pokona. Nah urang sadayana ayeuna kegiatan hajat bumi teu aya sanes panginten syukuran bahwa urang tepuk tangan dulu ibu. Kinu tapi hoyong kuningan di kamar ibu. Wilujeng sumping Pak Kabaret.
gelis kenehnya. Cara orang bersyukur dina hajat bumi ini, alhamdulillah Kota Banjar Pak Wagub penghasilan panen padi sawah atau surplus 8 sasi ku jalaran para tatanen nu aya di Kota Banjar. Tepuk tangan. Surplus. Abdi kenging penghargaan di Kementan waktu nya bilang gitu kenging peniti emas bahwa pengken dijagi lembur urang, dijagi tatanen urang, dijagi leuweung urang, dijagi jangan pernah merusak lingkungan urang ngaleueut di dieu ngaleueut urang tuang di dieu